Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim an Zaidin bin Arqam katampiti Zaid bin Arqam radhiyallahu muga ngaridwan insyaallah Gusti Allah anhu kaitu Zaid bin Arqam. Qala ngadauh Zaid bin Arqam karena kabuktasan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadauh Kangjeng Rasul Allahumma ya Allah ini sayaktosna abdi yang udu eta nyalindung abdi bika ka Gusti minal ajzi tinal apes wal kasali sareng ngadul wal bukhli sareng koret wal harami sareng pikun wa bil qabri jeung tina siksa di kuburan. Allahumma ya Allah ati muga maparin Gusti nafsi kana hate abdi takwaha kana takwana nafsi wa zakkiha jeung muga ngabersihkeun Gusti kana nafsu anta ari Gusti khairu man eta pang alusna zat zakkaha anu ngabersihkeun man kana nafsi anta ari Gusti waliyuha eta anu nulungan kana nafsu wa maulaha jeung anu nguasaan kana nafsu. Allahumma ya Allah inni sayaktosna abdi a'udzu eta nyalindung abdi bika ka Gusti min ilmin tina ilmu la yanfa'u anu henteu mangfaat ya ilmu wa min qalbin sareng tina hate la yahsya'u anu henteu khusyuk ya qalbu wa min nafsin sareng tina nafsu la tashba'u anu henteu wareg ya nafsu wa min da'watin sareng tina doa la yustajabu anu henteu diijabah naon laha gitu na dakwah. Adar susah minu ari pelajaran anu kadalapan wasalasuna sareng 30 bi doa ieu tetep dina martelakeun doa. Qala ngadawuh sallallahu taala Gusti Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala sareng ngadawuh sa rabbukum pangeran aranjeun ud'uni kudu ngadoa aranjeun ka kami astajib maka nyubadanan kabi lakum ka aranjeun. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan ud'u kudu ngadoa aranjeun rabbakum ka pangeran aranjeun tadarru'an hana handap asor wa khufyatan sareng lalaunan innahu sayaktosna Gusti Allah la yuhibbu eta henteu mikaresep Allah al mu'tadina ka jalma anu ngaliwat batas. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah ta'ala wa idza sa'alaka sareng di mana-mana nanyakeun ka anjeun sa ibadi hamba pirang-pirang hamba kami ani tina hakikat kami fa inni mangka sayaktosna kami qaribun eta anu deukeut ujibu nyubadanan kabi da'wat da'i kana doana anu ngadoa idza da'ani di mana-mana ngadoa ieu da'in ka kami. Wa qala ta'ala sareng ngadawuh Allah ta'ala wallazi sareng ari jalma-jalma walladzina sareng ari jalma-jalma ja'u anu datang ieu ladina mim ba'dihim tina sabadana kurun sahabat yaquluna eta ngadua ieu ladina rabbana ighfir lana Rabbana he pangeran abdi sadayana ighfir muga ngahampura Gusti lana ka abdi sadayana wal ikhwanina sareng ka pirang-pirang dulur abdi sadayana allazina tegasna jalma-jalma sabaquna anu ti heula ieu ladina ka abdi sadayana sabakuna anu geus miheulaan ieu ladina ka abdi sadayana bil imani kalawan iman wala taj'al sareng ulah ngajadikeun Gusti ka abdi wala taj'al sareng ulah ngajadikeun Gusti fi qulubina dina pirang-pirang hate abdi sadayana ghillan kana unak-unak lil ladzina ka jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina Rabbana he pangeran abdi sadayana innaka sayaktosna Gusti raufun eta anu banget welasan rahimun tur anu nyaahan. Wa qala sareng ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watul mar'i ari ngadoakeunana hiji jalma al muslimi anu Islam li akhihi kadulurna muslim bi dhahril ghaibi kalawan ti jauhan mustajabun eta diijabah. Inda rasihi eta tetep dina deukeuteun sirahna ieu si muslim atau si warmu malakun ari aya malaikat muwakkalun anu diwakilan kullama da'a di mana-mana ngadua ieu mar'u li akhihi kadulurna ieu mar'u bi khairin kalawan kaalusan. Wa qala sareng ngadawuh sa al malaku malaikat al muwakkalu anu diwakilan amina kana lapad amin walaka jeung ka Gusti bimisli zalika kalawan misilna itu doa. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Qadar sutta siung wa salatuna ari pelajaran anu ka-30 salapana bisalami eta tetep dina martelakeun uluk salam wa adabihi sareng adab-adaban salam. Qala ta'ala ngadawuh Allah ta'ala
ya ayyuhalladzina amanu he ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma-jalma amanu anu iman iladina la tadkhulu ulah arasup aranjeun buyutan kana pirang-pirang imah wari buyutikum anu salian pirang-pirang imah aranjeun hatta tastanisu sehingga yen menta idin heula aranjeun wa tusallimu sareng uluk salam aranjeun ala ahliha ka ahlina ieu buyut. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa idha huyyitum bi tahiyyatin wa idha huyyitum sareng di mana-mana diuluk salaman bi tahiyyatin wa idha huyyitum sareng di mana-mana diuluk salaman aranjeun bi tahiyyatin kalawan uluk salam pahayyu maka kudu ngajawab aranjeun bi ahsani ma ku alus ku anu leuwih alus min hatina itu tahiyah au ruduha atawa ku timpalna itu tahiyah. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar katam piti Abdullah bin Umar radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Abdullah sareng Ibnu Umar anna rajulan sayaktos hiji lalaki saala eta tumaros ieu rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairu ayyul islami ari naon Islam khairun eta anu leuwih alus kala ngadawuh Rasul tutaimu mere kadaharan tut'imu mere anjeun atau ama kana kadaharan wa taqra'u sareng maca anjeun assalama kana salam alaman kajalma arafta anu nyaho anjeun waman sareng kajalma lam ta'rif anu henteu nyaho anjeun. Ada Rasul arba'una ari pelajaran anu ka-40 bi zakati eta tetep dina martelakeun zakat. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah wa aqimu sareng kudu ngalakonan anjeun as-sholata kana salat wa atu sareng kudu mikeun aranjeun az-zakata kana zakat. Wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala khud min amwalihim shadaqatan khud kudu nyokot anjeun min amwalihim dina pirang-pirang hartana jalma-jalma shadaqatan kana zakat tutahhiruhum anu ngabarasihkeun aranjeun tutahhiruhum anu ngabarasihkeun anjeun ka itu jalma-jalma wa tuzakihim sareng ngabarasihkeun anjeun ka itu jalma-jalma biha kalawan sedekah. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syekhani Bukhari Muslim an Ibnu Abbasin katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Ibnu sareng Abbas sareng ka Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayaktasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha eta ngutus ieu Rasul Mu'adan ka Mu'ad ilal Yamani ka Yaman faqala mangka ngadawuh Rasul innaka sayaktasna anjeun ta'ti eta datang anjeun qauman ka qaum ahla kitabin tegasna ahli kitab fad'uhum maka kudu ngajak anjeun ka ieu kaum ila syahadatin kana nekadkeun alla ilaha illallah kana sayaktasna teu aya di pangeran kecuali Allah wa anna Muhammadan sareng sayaktasna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Pain hum mangka lamun itu kaum ata'u eta turut ieu kaum lidzalika kana la ilaha illallah fa'alimhum maka kudu mere nyaho anjeun ka itu kaum annallaha kana sayaktosna Allah qad paradha eta mardukeun Allah alaihim ka ieu kaum khamsa shalawatin kana 5 pirang-pirang salat bil yaumi dina sapoe wal lailati sareng dina sapeuting. Pain hum mangka lamun ari itu kaum ata'u eta anu turut itu kaum lidzalika kana itu khamsu shalawat fa'alimhum maka kudu mere nyaho anjeun ka itu kaum annallaha sayaktosna Gusti Allah qad paradha eta nyata mardukeun Allah alaihim ka itu kaum shadaqatan kana zakat tu khodu anu dicokot ieu sedekah min agniyaihim ti pirang-pirang anu beungharna ti itu kaum paturaddu tuluy dibikeun ieu sedekah ala fuqaraihim ka pirang-pirang fakirna itu kaum. Fa inhum mangka lamun ari itu kaum atau eta anu turut itu kaum lizalika kana itu zakat fa iyyaka maka kudu netepan anjeun wa qaraima amwalihim kana ngamulyakeun pirang-pirang harta kaum wattaqi sareng kudu sieun anjeun dakwatal madlumi kana doana jalma anu didolim fa innahu mangka saenyana itu kalakuan laisa eta teu aya bainaha eta tetep di antara dakwah wa bainallahi sareng antara Allah naon hijabun hahalang. Warawa sareng ngariwayatkeun sal Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah kata piti Abi Hurairah radhiyallahu muga ngariduan sallallahu Gusti Allah anhu ka itu Abu Hurairah qala ngadawu Abu Hurairah qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sahajalma atahu anu maparin ka ieu man sallallahu Gusti Allah malan kana harta
palam yuaddi tuluy henteu mikeun ieu man zakatahu kana zakatna itu mal mustila mangka dirupakeun naon maluhu hartana itu man yaumul qiyamati dina poe kiamah syuja'an aqra kana orai suja aqra lahu eta tetep kana itu suja atawa orai zabi batani ari dua panyereud yutawikuhu anu ngabeulit ieu orai yaumal qiyamati dina poe kiamah yutawikuhu anu ngabeulit ieu orai ka eman yaumal qiyamati dina poe kiamah sumaya khudu tuluy macok ieu orai bilih zamataihi kalawan dua cacapekna ieu orai yakni neja rasul sidqaihi kana dua cacapekna ieu si orai sumaya qulu tuluy ngomong ieu si orai ana ari kaula maluka eta harta anjeun wana ari kaula kangzuka eta sisimpenan anjeun sumatala tuluy maca ieu orai wala yahsabannal ladzina yabkhulun wala yahsabanna jeung ulah nyangka nyaan alladzi wala yahsabanna sareng ulah nyangka nyaan jalma-jalma alladzina kana anu yabkhuluna anu karoret itu ladina al ayah kudu maca anjeun atau al ayah kudu neruskeun anjeun kana ieu ayat wallahu a'lamu bissawab.